diajar make up cerita nama ieu teh guys kumaha. Kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Kali-kali maceuna ulah ngurus wae dapur, urus mah beungeut tah. Cikan ayeuna urang ajaran heula colat-coret beungeut teh nya make up nama anu saaya di imah we nu murah. Sabenerna mah dah henteu bisa-bisa acan nga-make up teh sababaraha kali ningali tutorial dina YouTube. Angger we teu beluel teu bisa. Tah ieu teh make cushion OMG nya guys anu shade-na teh 32 natural. Sama meh make cushion teh make heula air mawar tah abi mah ngarah rada nempel. Hari kuduna mah geus air mawar teh nya. Naon ngaranna teh lah anu kararitu teh sunscreen pelembab nu kararitu kuduna mah ngarah lembab cenah tapi dah henteu boga geus we langsung geus air mawar teh langsung we make cushion. Shade ieu mah alus pisan guys henteu matak dempul pokona mah rekomen banget lah. Jang anu pemula mah make OMG teh alus terus we diratakeun tah make naon eta teh ngaranna teh make spons atawa naon eta teh lah nya. Tah eta teh meunang nginjem ti adi eta teh sing rata we pokona mah ngarah teu katingali emblog-emblogan cenah. Tah kitu guys tingali tuh sing rada rata we lah. Ieu durasina lumayan rada lila hampurannya dan teu dipercepat guys. Tonton we pokona mah nepikeun ka akhirnya tong hilap we di subscribe di like. Tah kitu geus rata mah ayeuna mah tinggal make we lipen lipstiknya tah lipen lipstikna ge ieu teh anu budgetna lumayan murah lah. Jang kaum pemula mah tuh tina Implora tong naroskeun nomor sabaraha da hilap deui nomor sabaraha ieu teh bututupna ge geus leungit ieu teh duka ka mana ya Allah Gusti barudak nu nyoo ieu teh. Terus we lanjutkeun ieu teh make naon heula nya make halis heula atau make bedak heula ieu teh guys. Geus we lah urang make bedak heula we ayeuna mah bedakna oge tinggal itu bedak Max teu gaduh loss powder anu kararitu mah gaduna ge nu kieu we bedak Max anu warna bodas ieu teh tah nu penting mah bisa nahan minyak we nya. Ratakeun we nya ratakeun teh rada di tep-tep ulah digolosor-golosor kitu bisi engke kumaha nya. Kudu di tep-tep lah cenah dina tutorialna teh ulah digolosor-golosor ke sing rata we nya guys tuh kumaha geus rada katempo can ieu make upna tah can beres ieu teh kalem. Tah geus make bedak ieu teh bingung make naon heula ieu teh antara blush on atawa naon halis geus we lah halis heula nya ayeuna mah. Kade guys oma tong disengserikeun namun hasil halisna butut gede sabeula atawa panjang sabeula atawa non jangkung sabeula kembaya atuh ngaranna ge diajarnya guys. Tempo guys nyieun halisna ge lain make pensil halis. Tah ieu teh anu saset teh geuningan anu aya naon citakanana ngan citakana teh geus laleungitan nya sawe ieuna tah nu kituna teh nu hideung nu karituna teh geus we tah di tep-tep kieu we nya bae lah nu penting mah aya warnaan we halisna ngarah teu sepa teuing. Aslina guys halis abi mah meuni gundul pisan buluan matak meuni ngewa namun misal kena henteu dikieuan teh tapi da ari di rumah mah tara dikumaha-kumahakeun we antepkeun kembali katingali gundul oge. Hari di make up madanya teka ciri halisna tingali katimpak ku bedak ge beak we halis teh katutup mata kudu nyieun bari jeung teu bisa nyieun oge. Kumaha guys tingali sarua henteu nya gede sabelah tapi kan bae lah nu penting mah katingali we aya coretan halisna hideung. Geus tong kandel teuing halisna bisi siga sincan ayeuna mah make we naon nya eyeshadow blush on anu kararitu nya tah naon makena teh tong beureum teuing anu pink we nya asal saheab moal gonjreng-gonjreng teuing rek ka mana katinggal teh guys tuh aya ping-pingan ieu pipi teh tuh ayeuna make heula ieu nya make heula eyeshadow na ge warnana anu nude we nude anu ulah beureum ulah pink ulah coklat nude we warna kulitnya. Terus we teh make maskarana oge tina Pling Place ieu teh tah basa meuli teh basa keur sale jeung eyelinerna ngan teu bisa make eyeliner namanya sok kumaha hararideung geus we ieu hungkul lah pakena. Katingali henteu guys tuh kuduna mah make bulu mata nya ngarah rada centik mah ngan teu boga bulu matana ge atawa pancapit bulu mata ngan teu boga deui pancapitna ge geus we lah sakieu geus tah. Aluh ieu poho tah make shimmer ngarah rada aya naon herang-herang katempona teh
glowing tuh tingali ditempelkeun saeutikna irung ge langsung we glowing cenah tingali meni hade gitu cingan dina naon deui nya dinu tah dinu gado saeutik dinu pipi saeutik dinu mata saeutik nya mereka ciri herang-herang glowing gitu tah ti kajauhan teh kumaha alus henteu baraya geus tong sagala teuing dipakean bisi katingalina keserap ayeuna mah urang make naon nya tah ieu make naon ieu teh spray ngarah henteu ieu ngarah henteu luntur ngarah awet make upna teh cenah kela ketang ieu urang saeutik herangan di dinu sisi mata urang nyeun heula cileuh herang cileuh artis cenah nya tuh saeutik ngarah ieu kumaha guys tingali geus urang simpenan beres ayeuna mah tuh nya tingali guys kumaha lumayan henteu ye make up ceuk kuya teh nya daripada cicing teuing di dapurnya kumaha ieu rada glowing saeutik mah ceuk kuya teh da aslina mah meuni burik hideung nya ari geus di make up mah lumayan we nya guys turutan moal tah